ketika Kangjeng Nabi ngomong ka Sina Abu Bakar, da Abu Bakar ngurucut cai mata, nu mata ngurucut cai mata eta sapatusa kira-kira nyana tungkul doko beunang selesai agama cek Sina Abu Bakar Siddiq. Cak Kangjeng Nabi la tahzan innallaha ma'ana. Nol Sina Abu Bakar blas sadaya-dayanya nggakeun ka Gusti. Nol. Tak urang teh ya ibadah ka Gusti Allah supaya jadi nol. Ulah aya terkontaminasi di jero hate teh nu mata dicoba ku urang sapeting teh sajam we. Urang boga kamar sorangan, ninggalkeun pamajikan, ninggalkeun anak, ninggalkeun babaturan, ninggalkeun kendaraan, ninggalkeun segala rupa, cicing sorangan tadarruk ka Gusti Allah supaya nol. Menang teh cenah kajero mawa HP atuh sia mah goblok dek di nolkeun lain nol tambah nambahan tah mah cekolot teh baheula mah atuh tambah cai tambah daun tah mah ku situ hari dek ibadah ka Gusti Allah HP ulah dibawa ieu mah salat bae ge salat deuk ka Allah HP dibawa menang sarakaat sasada nu sok sasada teh naon gara-garana hal ngaranna nada drum. Jelema goblok ngajawab. Ya Allah, Ibu Doli betah amat sia ngarendeng. Tah, deuk salat kakeun ka Allah, lepaskeun segala rupa. Deh, kunaon HP dibawa di dieu. Allahu Akbar. Menang sarokat. Mending mun teu berjamaah deh. Mun teu berjamaah mah kunya diangkat ya Allah. Kula tanul berjamaah lain sieun ka Allah lain isin ka Allah, isin kanu di sisi. Ya. Nyana ge lain Majapahit teh saha sih. Ngisi pareman konyana ngan teu kadeulean we kumaha bangun husu teh nya kieu bangun husu manya husu si kieu teu usah kumaha manu purukutut katirisan sasada deui sae urang geus bae nyana ngabatalkeun salat pang gede-gedena dosa ngabatalkeun salat sebab keur ka Allah diluk ka makhluk gede serta dosana geus mun harita pae langsung dikunculkeun ka neraka jahanam ye keur ka sang holik bengkol ka makhluk ya Allah ya Rabb nu mantak urang teu meunang dahar makhluk teu meunang nginum makhluk menang segala rupa ke kaholik sia teh nangieun aing haju sia keur menghadap ka aing kunaon biluk di ka makhluk aing ye cak Allah Israel coba tadalah aja pengen ditulisanna nang geus wayah tanjan Gusti Allah lagu nah ditambahan deui cirikna Sidina Abu Bakar Siddiq teh horenganan lain semata-mata eta hungkul barang cekang yang Nabi la tahzan innallaha ma'ana Abu Bakar ulah sedih lantaran urang ka dieu teh dititah ku Gusti Allah setiap nu dititah ku Gusti Allah ulah rempan Kangjeng mah moal aya sedih moal aya rempan Rasulna tapi ieu Sidina Abu Bakar ulah sedih ulah tahzan innallaha ma'ana geus sakitu teh sebab kita berangkat lagi ku Gusti Allah nah nu mantap waliullah nyana menta ilapat cek bahasa Bandung mah ilapat menta ilapat heula atuh ka Gusti coba sugan aya ilapat nah coba kumaha ieu kaayana kumaha nungguan wali mah nungguan ilapat nungguan kitu naon ngaranna tanda-tanda dah bentar lain wali nungguan ilapat datang ka iraha nungguan alamat datang ka iraha secan kawin bae kan nungguan ilapat ti Gusti Allah heuh nganjang sia lain nungguan potongan sia mah nganjang haram
temenang anjang ayo guys ya tungguan di lapat ya bener tentang nomor 40 teu kawin orenganan cek sakaol masih Abu Bakar teh barang diomong kitu teh nol. Masya Allah karim ka nolanana kumaha digambarkeun ku Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu. Tuan Syekh Abdul Qadir teh maksudna ngagambarkeun teh urang supaya bisa nol gambaranana kumaha gambaranana ketika embe diudag ku maung eta embe teh diudag ku maung lompatnya ketika lompat masih keneh upaya begitu diterkam krep kakarak benang doang nyana masih kena sasada di cenah kieu kosorak bebek aing turunan meureun dari tuna tah beula kena dak dikerekam ku maung letik upaya eta suara keluar teh upaya ngaranna minta tulung nih cenah kos anak bebek ge dikencengkeun ku maung dileguganan rek eueuh sora eueuh gerak ketika eueuh gerak jeung eueuh sora didinyalah embe muntaya eueuh daya eueuh upaya boro gerak sora geges eueuh sadaya-daya nyanggakeun merenganan saat ilah dileg-leg ku mau payah ngaranna nol tah urang lamun encan nol seperti embe dek dileg-leg ku mau moal ka jadi wali urang masih kada aya upaya-upaya urang kagejebur ka laut masih kana gerak eta ngaranna upaya leungeun melambaikan eta ngaranna upaya encan istigrok karana ketika urang lat geus teu daya teu upaya istigrok kadieu cai kaditu cai lambayan tangan geus eueuh gerak geus eueuh ngaranna istigrok. Nah urang lamun hayang jadi wali diangkat jadi wali istigrok seperti tadi embe di dahar mau atawa urang kakerem geus upaya sadaya-daya nyanggakeun we sanajan gerak sajan kuku mah ge geus moal aya nu iwal ti Gusti be nol urang di laut teh nol embe di dahar nol. Nah Sidina Abu Bakar Siddiq ketika Kangjeng Nabi nyarita la tahzan innallaha ma'ana nol ti dina derajat Sidina Abu Bakar Siddiq moal anu ngelehkeun sadaya-daya nyanggakeun ka Gusti sebab abdi ti Gusti digerakkeun ku Gusti ku hari ge di dieu ayeuna ku Gusti sadaya hiji we Allah urang lamun geus bisa kitu diangkat jadi wali. Haji Pedi mah teu kitu ge wali bae wali bae geus 3 kali nya jadi wali nikahkeun da kita mah wali blon tah maksudna nah tapi menang 10 menit Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tetap guru cucai panona lantaran Sidina Abu Bakar teh kapan ngalahun Kangjeng kanyahoan ku Kangjeng cai matang ngeclak teh karasa dina pungkur Kangjeng cik Kangjeng Abu Bakar maneh-maneh ngeclak keneh bae ceurik aya naon teh naon tua masa ceurik teu tua lain teh tebangan ke jero amat sora teh tua ulah macam-macam naon teh naon bangun ke jero amat iya abdi balai ulah sedih setik-ketik acan ulah khawatir setik-ketik acan sama sekali teu aya abdi geus nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti Allah pan mas ge ceurikeun we ieu nahanan cinggir emang kono tak tinggal bareng di dieu ku Kangjeng orai ngegel ka cinggir Sidina Abu Bakar paingan cek Kangjeng abdi teh tapi eta Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sugan robah henteu nyeri tinggal nyeri henteu eta lah wali Allah
lebih cinta ke Allah, lebih cinta ke Kangjeng Nabi. Sakitu dia gegel orang sugan robah henteu aja pendi salat ku reungit goyang. Ku reungit doang. Goyang teu kadeuleu Allahna nu kadeuleu reungitna. Malah mah goblok sih emang teu nyaho aing boga pencang goblok sih. Keur salat tungtungna main tinju jeung reungit. Nah iya leutik berarti derajatna. Leutik derajatna ge urang keur menghadap ka Allah ditangtugkeun ku Gusti Allah kerengit dihibarkeun ku Gusti Allah acenah kudunya na encak di urang nang Gusti Allah berarti aya rezekina di awak urang sabodok tilok aya nu paeh ku reungit tahan ku urang eta jelema luhur berarti. Allahu Akbar. Belau kemal aya tuh sia masih batur mah batur. Kunaon batur diakurkeun jeung sia. Itu perasaan batur mah lain deui atuh. Nya namanya emang nya nama setengah jelema Allah. Ulah diakurkeun. Urang ngana reungit ieu. Sapira reungit sakebelna urang salat 10 menit. Geus santepkeun sabaraha reungit nu ensak di urang tetep ka Allah bae. Ulah ngagitek-gitek aca. Ya apa na? Encan ku kalah jengking karena ku reungit doang padahal mah reungit kan utusan Allah nya ge bebe nya ka babaturanna aya jelema ku aing digoda kikieu ajak reungit bejak batur mana tuh ayo coba juaan jeung aing ayo gitu jeung bangsa kan ngomongnya lagi sarua bae reungit jeung reungit bobogohan biasa mumusuhan sarua nya gitu ngobrol. Nah cek Kanjeng Nabi eta cekal ku Kanjeng Nabi orai diangkat masya Allah gede seorang orai cek Kanjeng Nabi orai maneh wani-wani hampura cek orai abdi geus dipersiapkeun puluhan tahun teu pernah ngadaharna naon ku Gusti Allah teh engke aya hamba aing anu bakal naik ka dieu gegel ku sia kayak hoan robah tante mun robah berarti lain kakasih aing mun terobah berarti kakasih aing ternyata aku abdi digegel sakuat abdi terobah saya ketik acan henteu maksud cakorai abdi kudu ngegel abdi kudu hampura ka Kangjeng Rasul teh abdi mah dipilarang ku Gusti pilarang nyoba eta oh kitu heeh geus mulai ti ayeuna ulah ngegel-ngegel sasadi moal dikolosodkeun ta orai keluar. Masya Allah amat tuh eta Sina Abu Bakar Siddiq digegel ku orang sugan robah-robah henteu sabar besi Kangjeng apal besi Kangjeng risieun ya Allah la tahzan innallaha ma'ana